Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber dongeng Mang Cecep Gorbacep anu satia satuhu manco di payunan HP-na sewang-sewangan. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Rarabi Pinanggih Pati bagian katilu. Ieu yasana Bapak Entang Sumarna. Sate acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa. Kanu namanya sumping, tong hilap, klik tombol like-na, tombol subscribe-na, oge tiasa ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorbacep di-share atanapi dibagikeun ka pamirsa anu sanesna. Teras dina masing-masing deskripsi video aya tombol toko Mang Cecep Gorbacep. Eta tiasa pangintenya di titenan, mudah-mudahan aya produk-produk anu sapagodo sareng pamirsa sadayana. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Sumohon abdi bae sun, ceuk mangkarna bari nyampoyong nyamperkeun kana handapeun caringin kurung gek diuk dina bangku. Nu mawi pangna dongkap ka dieu teh. Aya pisang gameun sun, mangkarna ngamimitian. Set. Ulah tarik teuing Mang, kadengeun ku indung budak, bahaya keh. Ceuk Pa Jamal bari curugna diantelkeun kana bibirna. Ngahuit mangkarna supaya ulah tarik teuing nyarita. Oh kitunya pamirsa kapungkur oge pameget sakumaha jago buru gugah buru gegeh oge nya anger we cenah. Aya kasihan mah. Aduh ku ieu cenah ieu ku Ibu Kapolda. Cingceng pok pe kadinya pang pakarna gada cacarita ka kuring. Kumaha cing ceuk Pa Jamal bari sungunu marah maina keran. Sumohon perkawis pun anak teh sumohon kalintang pisan ngaraos bingaheunana teh nampi ka sauran ti bapa nanging sun maklum hehehe ceuk mangkarna bari diselangku nyerenge beungaheun kitu anak pakarna teh. Pa Jamal bari curing hak. Sumohon tepi no dawuh tembal mangkarna. Hahaha syukur pakarna atuh da lain rek dimomorekeun, lain rek disangsarakeun, rek disenangkeun. Kacida untungna dipikahayang ku kuring anak emang mah. Batur mah marunjung maruja bakat ku hayang menangkeun kuring teh. Daek semedin sing peot sirah. Atuh da lain lumayan pangaboga kuring. Paek masih rek diintip ge ku pakarna. Loba randa perwasa bakat ku hayang dikawin ku kuring teh. Percaya ceuk Pa Jamal angkuh ku ngarasa pangpunjulna. Sumohon percanten nanging abdi teh aya pisang gemeun saeutik manawi katampi. Picarita naon cing pok pe kadinya. Kieu nu mawi teh sun perkawis cariosan ditampi kalayan kabingahan nanging pribadosna nyaeta pun anak mundut sarantos barang 2-3 dinten sanggamna teh bade ngemutan heula. Sarantos sabaraha poe? Sumo 3 dinten sanggamna teh sun. Eta mah ulah teu ngawidian bae kana kahoyongna. Da kitu geuning dasar budak keneh atuh. Saha anu bade ngamaklum palih jidinya nama ceuk mangkarna ngoloh hatena Pa Jamal. Oh ade dibere tempo nepi ka poe pageto ngan namun salah tina janji nyaho sorangan hutang kudu dibayar sarta teu boga keur mayarna dijabal sagala kaboga pakarna ku kuring. Jabati kitu anak emang tan wande ku kuring dipaksa sanajan teu daekeun pakarna nyaho sorangan yen kuring teh lain jalma saeutik-eutik pangaweruhna. Aya di lembur ieu teh ceuk Pa Jamal bari tutunjuk sagala. Sumo kalintang kahartosna sun mudah-mudahan we sing enggal purunon pun anak teh
Cek Mangkarna bari ngadeg-deg reuaseun jeung paurosok sieun atih teu purunon. Tah kitu wae, rek kitu rek ieu pakarna kudu datang deui ka kuring. Sarta lamun poe pageto teu datang ka dieu, pasti kuring nyusul ka imah pakarna. Sumo, atuh nu da permios bae abdi teh. Teu lami dumeheus. Nya jig gara balik sarta olo anak pakarna teh nya. Atunya mudah-mudahan bae tiasa enggal-enggal terbuka hatena, sing enggal purun tembal Mangkarna. Mangkarna sejenuning lempang teh hatena tagiwur teu oleh-oleh risi sok sieun nu jadi alona teu daekeun. Kumaha pijadieunana meureun jaba ti kudu babayar hutang teh pati ge diancam. Maklum Pa Jamal teh jalma dedeg lara. Piraku nepi ka kudu teu daekeun mah. Atih teh da dipinang saraya kuno jadi bibina. Tur manehna piraku teu mulang tarima ka aing. Nu geus ngurus daharna pakena saditinggalkeun ku kolot-kolotna. Tapi nya susuganan bae sing datang hate ridona, ceuk gerentas hatena beri semu nu kacida leulesna narima ancaman ti Pa Jamal nu sakitu peuheurna. Sanggeus nepi ka imahna gancang ngageruan Bi Ijoh jeung Atih. Kadieu geura ibina sok sumawana ku Atih dengekeun. Pa Jamal ngancamna luar biasa ka urang teh. Kieu geura ancamanana teh, ceuk Mangkarna beri derak-dak dicaritakeun sagala ucapan Pa Jamal taya nu kaliwat. Atih colohok leng pikiranana uleng, brai kabayangkeun rupa indung bapa nu geus sirna. Kolebat deui rupa kabogohna nyaeta dana, manehna teu tahan ngan bluk nyuuh bari ngoceak. Duh, ibu, ama, ieu abdi. Sarta reup teu eling di bumi alam Bi Ijoh jeung Mangkarna katempuhan ngagulang gaper bari rareuwaseun pisan. Beurang kaganti ku peuting-peuting sirna diganti deui ku beurang geus nepi kana mangsana perjanjian ka Pa Jamal yen Mangkarna kudu ngadatangan mere ibarat ka manehna perkara Atih kumaha daek henteuna dikawin ku Pa Jamal. Tapi sababaraha kali Mangkarna nanya ka Atih tetep mugen Atih teh kalah beuki teu purunon. Tina lantaran kitu pikeun Mangkarna jeung Bi Ijoh kacida bararingungeunana ras kana ancaman Pa Jamal nu lain lumayan peuheurna. Sakali deui Mang rek nanya ka Atih, nah Atih keukeuh moal nulung kana kabingung Mang jeung Ibi atawa arek. Hapunten bae Mang, abdi teh alim ari kedah gaduh rabi ka Pa Jamal nu kawentar jalmi purah nyeseup getih nu sanes mah. Abdi sawios teu pajeng seumur-umur atanapi paeh ngajadi banusan, tembal Atih bari nyegruk ceurik. Lamun kitu mah atuh teu bisa dipuntangan, boro-boro kamulang tarima kanu ngurusanan, dibelaan paribasana sahuap dibagi dua jeung maneh teh Atih, ceuk Mangkarna kaliwat pusing jadi aya basa kitu ka Atih. Sanes teu isin ku Mang sinareng ku Bibi, kitu deui sanes teu bade kumaula kana pangersa Mang. Nanging ku jalan kieu mah abdi narah, insyaallah sajabi teh eta mah abdi sejang ngiringan moal baha. Abdi alim kedah gaduh salaki ka Pa Jamal nu ngabogaan sifat angkara murka. Wah, ngomong mah gampang, boro-boro dipenta nu sejen ku kami teh. Caca kakara dipentaan tulung sakitu. Jeung teu dititah nu berat, sapira dititah kawin. Tur matak pikasenangeun, pikeun diri maneh geus embung, komo lamun dititah nu leuwih ti kitu. Cadu mungkuk maneh kudu daek. Mana aya karumasaanana cicing di dieu teh, Mangkarna tambah nyeuneu. Aduh, tobat Mang, abdi ampun Mang. Tibatan abdi ku Mang dipaksa kedah dikawinkeun ka Pa Jamal, sawios abdi ku Mang dipundut nyawa. Abdi suka paeh Mang. Atih nyaritana kitu teh beri sumegruk ceurik. Aeh bet sarwana nya jeung kolot teh. Yeuh Mangna, ku kitu ku kieu tepungan deui Pa Jamalna. Bejakeun can purunon kitu. Nah naon susahna, ieu mah kalah pahereng-hereng jeung budaknya, ceuk Bi Ijoh nyentak ka Mangkarna. Sanajan hade goreng pikeun Bi Ijoh mah tetep nyaah da kaalona pisan. Sarwana memang ge sarwana jeung bibina, meuna kitu ge nu jadi alona bangkawara
cek mangkarna bari nyerang. Nya kuneng terewelang ngeplek jawer jadi lalaki teh. Jeung deui perkara hutang sakitu nah kudu digantian ku awewe nu teu sukaeun barina oge. Bejakeun ka Pa Jamal keun perkara hutang dibayar kitu. Matak naon sawah ge kop bae nya mah teu sabar jeung taya prikamunusaanana. Abong-abong kanu hinanya bet asa ngarareunah sakawenang-wenang. Ceuk diijoh nambalang ka salakina. Hade kami rek nying hareup ka Pa Jamal, tapi lamun Pa Jamal kitu kieu tong mamawa ka kami masrahkeun ka maneh jeung ka alo maneh. Kami mah teu rek pipilueun deui pek bae. Alo-alona bari nage ari ukur nyusakeun wungkul mah jangna nahaon. Cuk mangkarna bari ngabeng beos indit. Ka dieu heula kami mah hayang ngadenge sakali deui. Kitu nya lalaki ngeplek jawer mah. Teu kapalang borangan bijoh nyorowokan nu ngaleos. Teu hayang ngadenge kami mah. Puah, mangkarna Malik bari nyiduh. Aduh, tobat teuing bi, ulah pasea sareng emang. Sawios abdi mah bade nyingkah we ti dieu. Batan bibi kedah puka sareng emang ku jalan dicicingan ku abdi mah. Darumaos jalmi nurut abdi teh bi, ceuk atih beri nyagruk cerik tambah ka nyerian. Entong nyingkah geulis di dieu jeung bibi. Bibi teh nyaah ka hidep. Saha deui atuh gaganti indung bapa hidep. Iwal ti bibi sorangan. Tibatan kudu nyingkah ti dieu. Keun dibelaan tarung bibi jeung si Jamal suka ati kari kumaha engke. Cuk diijoh bari nyagruk deui cerik. Abdi teh rumaos ka emang bi, da puguh leres saderek sotenan ka bibi. Da ka emang mah nu sanes, rumaos ku disengklekeun kitu ge. Leres da abdi teh saurusaha sanes nurut ka emang, tembal atih bari nginghak. Tong rumasa geulis, bibi ge sanggup maraban ka hidep. Dibelaan beburuh tandur jeung ngarambet paribasana. Cuk diijoh bari ngarontok ka atih atuh jadi paungku-ungku nya bibi nya alona careurik. Harita geus pukul 5 sore. Kaayaan Pa Jamal geus elekes sekeng ngadago-dago mangkarna perkara pesenan teh kumaha alona teh daekeun atawa henteu. Malah harita jabati manehna ngariung oge. Batur-baturna atawa murid-muridna teh liannya eta nu ngaran Uned, Warja jeung Tarpi malah mangmisnan oge bujangna aya di dinya. Dewek mah ku ngarasa teu ngarti ku sikarna teh. Ongkoh 3 poe jangjina. Ayeuna geus ampir magrib deui, can rek jebol-jebol. Moal salah, tambah teu hade janji sotenan, ceuk Pa Jamal. Wah, tong diantep Pak. Serbo we ka imahna. Tuh man jelema kitu mah serahkeun ka abdi. Moal teu diberesan, ceuk Uned bari kakerot. Sumohon Pak, ka abdi we serahkeun. Bilih kadah dipaling atuh mangga. Naon hese nak maling istri mah, ceuk Warja. Kuring bageanana sameme sari laing oge. Tarpi ge teu tinggalin sieun teu kapake ku guruna. Pangemot emang mah sun, langkung saya antosan bae. Dari sifat-sifat jalmi mah keun aku wagelan. Buat teuing anjeunna teh aya wagelan pangna telat teu ka dieu teh. Ceuk mangmisnan rada ngewaeun manehna mah kana kasombongan murid-murid Pa Jamal teh. Tapi nya keun urang dadagoan bae euy. Keur kitu teu kanyahoan rong heap mangkarna datang sarta beungeutna katingali bareureman keneh tina bakat nafsu ka alona jeung pamajikanana. Nepi ka hareupeun Pa Jamal can lipur hatena ngadadak boga pikir hayang nyilakakeun kanu jadi alona. Tah geuning bakarna, kumaha bakarna? Puguh ku kuring jeung sabatur-batur keur diupat, ceuk Pa Jamal. Sadaya-daya bae sun, kangge abdi mah tembal mangkarna. Sadaya-daya kumaha? Pa Jamal mani murulang ka pakarna. Sadaya-daya kumaha pangarsa bapa wae. Margi temempan sun caritaan abdi teh. Kalah dilelewean kuno jadi anak teh. Abong-abong alo oge kasebutna nuruti pamajikan sun. Oh, jadi anak itu baha kana kahayang kuringnya alo anjeun teh.
Nyaeta mah disebatkeun baha teu langkung. Pokona abdi mah nyanggakeun ulah ngelapatkeun ka abdi. Margi abdi mah kirang kumaha mukprukna ngolong-ngolona supados keresaeun ka bapa teh tembal mangkarna. Wah, anak itu mah perlu atuh kukuring dibere jalan kekerasan meureunnya. Ceuk Pak Jamal bari nulak cangkeng. Sumohon teu langkung mung ulah nyanyak abdi we kulan mangga nyanggakeun bade dikumahana oge. Abdi mah moal ngiring kalorompok curiga ku bibina. Bade nyalingkar we dinu anggang ceuk mangkarna. Hade bakana pikeun pakana mah tong milu kukuring katoong pisan yen mangkarna tangtu bela ka kuring. Ayeuna mah kuring rek ngadatangan ka imah pakarna nepungan alotea hayang nyaho baha ka kuring atawa moal. Mangga sun ku kituna mang seja permios bae bade katonggoh we kanu jadi anak ceuk mangkarna bari ngingkig. Mang Misnan ngadenge ceritaan mangkarna kitu teh sirikna teu ngarenjag. Bo, nah aya manusia teu pisan aya kamanusaanana. Geus sidik ieu mah angkara murka disuluhan dipapanas. Ari mangkarna ceuk Mang Misnan dina jero hatena bari gogodag. Wah, tong loba nu dipikir. Ayo sadari atuturkeun dewek. Kai masih ijo. Hayang nyaho daekeun dikawin teu daekeun dipaksa ku dewek mah. Pak Jamal ngajak baladna nu tiluan. Mangga tiluanana bareng sarta hararaget naker. Pun Mang Masun permios we moal tiasa ngiringan margi itu inung si kucrit melang dikantunkeun mah ceuk Mang Misnan. Teu halangan maneh mah teu milu ge lantaran di miluna ge pikeun maneh mah kurang kawani. Larasun damang majalmi borangan kana ngalakukeun teu leres teh. Jawab Mang Misnan bari rek ngaleos. Naon make jeung teu leres? Teu leres sidik bener kami mah nagih hutang pada teu bisa mayar ku pare atawa ku duit nya pigentieun anak ku anakna deuleun. Teu langkung sun permios sun. Mang Misnan gancang ngingkig balik ceuk pikirna. Ku aing rek diintip semet mana kabiadabanana Pak Jamal jeung baladna teh. Poe geus reup-reupan magrib ijoh jeung Atih di imah keur pada ngandung kana langsaan. Sok sumawana pikeun Atih nu ngarasa diteung-teuinganan. Keur antang ngaralamun trok aya nu ngetrokan panto. Buka panto bijo. Saha eta teh? Tanya Bijoh teh jero. Lah, buka wae kuring ieu teh, aya perlu penting ka Bijoh. Kapaksa Bijoh mukakeun panto barang bray oge kacida Bijoh ngarenjagna dumeh nu datang teh Pak Jamal jeung balad-baladna tiluan. Eleh juragan, mangga lenggah. Kumaha nya da mangna teu aya deui. Keun bae. Teu perlu kumangkarna kuring ge, geus panggih. Ngan perlu sotenan ka anjeun jeung ka alo anjeun mana eta Atih teh. Sumuhun juragan, ceuk Bijoh bari ngadereg-deg sedang Atih tetep tenang bari mencrong hiji-hijina jalma nu datang ka dinya. Oh syukur atuh. Tah ayeuna mah kieu boh Nyai bawa Akang diparengkeun pamprok jonghok patepung lawung ari pamaksadan Akang pang datang ka dieu nyaeta aya maksud mibojo ka salira Nyai. Kumaha kersa? Bari gek ngadeukeutan, Atih gancang rada ngised diukna. Pangasih mah ditampi kalayan kabingahan, nanging perkawis kapalai rupina abdi teh moal tiasa nyaosan, tembal Atih sarta tenang. Nu leres Nyai, piraku teu kersa Kangkang. Sanes baha mung bae kangge danget ieu mah. Abdi teh teu acan maksa rimbitan. Eta mah mugi ulah jadi bendu manah bae. Nah teu kersa ku engkang dimuliakeun, disenangkeun, piraku teu palai kagungan gedong. Ceuk Pak Jamal, diukna tambah ngised-ngised bae bibirna kumetap ti koroting karelak uruy nempor rupa nu sakitu mencrangna. Bibir nu ipis semu amis beureum bawana ngajadi nambahan ka uruy pikeun Pak Jamal. Oro kaya di deketan teh Atih kalakah
terus nangtung rek ngejat. Ai gelis, piraku teu kersa kungkang ditika, kersa wenung, supados dipangdamelkeun gedong, masih palai kagungan gedong 8 ge, mangga sereng sawah 10 hektar. Pak Jamal terus nangtung rasa beukin nafsu dipangejatkeun teh. Sed nyamperkeun deui ka ati. Alim abi mah toh hoyong gaduh salaki, sawios lalagasan seumur-umur we. Atih terus mundur ngajauhan Pak Jamal. Biijoh nempok kitu teh pok nyarita. Pak Jamal sing kagungan emutan ulah maksa budak nu teu sukaeun. Pak Jamal dikitukeun teh rei pipina beureum, nafsuna kahudang, polotot ka Biijoh sarta pokna. Perdoli, anjeun tong pipilueun nyingkah ka ditu. Mun adek oge salira nu kedah nyingkah, ieu mah imah-imah kuring, anak-anak kuring, ceuk Biijoh bari ngarasa nafsu. Wah, kaluar hayo. Teu kanyahoan ku Uned jeung Warja Biijoh digusur kaluar. Aw, setan, nanaonan ieu teh? Aduh, ieu. Tah kitu tuman, ceuk Pak Jamal bari nyamperkeun ka Atih, tarpi gancang kaluar rek milu nahan Biijoh bisi bergerak jeung gogorowokan. Pak Jamal jongjon sorangan nyedak Atih. Sakali deui rek nanya, daek atawa henteu? Ayo jawab. Kituna teh bari nyedak nutur Atih nu kakalimpetan sarta mundur. Hei, keluar anjeun binatang, kami teu sudi dipaksa ku anjeun. Ceuk Atih beuki wani sabab ngerasa wajib ngabela kahormatanana. Bener, moal daek dikawin? Awas anjeun Atih, daek dikawin teu daek dipaksa. Pak Jamal kituna teh bari ngalaan beberna sarta lung dialungkeun, tuluy ngagegag nyamperkeun ka Atih. Najis setan, najis binatang, hayo ka ditu kaluar, sugan iblis anjeun teh. Hah? Sapinterna bikang sabodona lalaki, awas rasakeun. Karawak Atih dirontok didedetkeun kana bilik. Aduh, najis. Di tengah-tengah peuting geuman poek mongkleng simpe jumempe koceakna Atih nu geus ampir kapeped disedekeun ku Pak Jamal. Kadenge matak pikaketireun Biijoh teu tahan ngadenge sora alona nu sakitu kokoceakanana. Manehna tengah hiding lalaki-lalaki nu keur ngarejengan awakna, tarpi Uned jeung Wisja kawalahan. Biijoh ngakebeugeun awakna sarta suku maen habak najong kakaweutik kitarpi. Bro nangkarak bengkang beri aduh-aduhan. Uned jeung Wisja oge teu dihiding ku Biijoh dibabetkeun atuh ting kalaloyong beunang lebah angeunna. Biijoh gancang loncat ka imahna muru nu keur diperkosa. Hei Pak Jamal, sugan mah anjeun teh lain manusia. Dek naon maneh Ijoh? Ceuk Pak Jamal bari malik muncerang ka Biijoh. Kasempetan ieu dipake ku Atih barang Pak Jamal ngalieuk ka Biijoh. Atih gancang lumpat nguru jandela. Ceneng luncat tina jandela nu kabeneran pisan gampang dibukana tur teu make sarigsig. Aduh, kurang ajar. Sugan mah maneh teh Ijoh. Mereka laluasan pikeun anak maneh luncat tina jandela, ha? Kitu ge pantas Pak Jamal, tembal Biijoh. Pantas kumaha Ijoh? Ditampili ngaraku kami, ceuk Pak Jamal tambah muncereng. Sabab sawajibna hiji awewe pantar alok kuring satekah pola ngabela kahormatan. Sabalikna anjeun hiji lalaki nu teu pisan nyekel kamanusaan nu sampurna memaksa hiji awewe nu teu sukaeun. Nah anjeun teh hayang disarwakeun jeung kalakuan hewan. Ceuk Biijoh neng terewelang bari tutunjuk. Wah Ijoh, maneh teh teu perlu loba carita samodel kitu. Bisa ditiru ku kami bibir teh, ha? Ceuk Pak Jamal bari nulak cangkeng. Hayo buktikeun, tengan alo maneh bawa ka hareupeun kami. Tibatan alo kuring diruksak kahormatanana ku pantar anjeun. Leuwih hade kuring bejadada, teu boga pucusnya lalaki kitu peta teuing. Ceuk Biijoh bari nulak cangkeng. Keur kitu ting kurunyung tarpi Uned Wisja ka imah nyamperkeun. Aya naon cenah Pak Jamal? Tarpi nanyakeun. Kitu deui nu duaan pada naranya ka Pak Jamal.
tak kumaraneh raraponan kadinya si Ijo. Ia pangacauna. Ia nugas merela luasa pikeun alona kabur teh. Teka nyawan kumararaneh yen si Aci luncat kabur tina jendela. Cuk Pak Jamal bari merotot ka anak buahna. Kabur? Wah, kurang asem sugan mah. Kamana kabur apa? Keun urang pilari ku kuring tiluan. Cuk nu tiluan bari ting carileung. Moal salah deui nyompot tinu bala. Ayo tareangan singkat timu. Pak Jamal marentah ka anak buahna bari tutunjuk. Mangga Pak. Nu tiluan tingkar jelik tulun ti imah rek neangan atih nu kabur ti imahna. Rek ngabuktikeun deui di hadapan kami soal alo maneh teh atawa moal. Ayo jawab ku maneh sing bener-bener ijo. Sidik awewe teh sudieun ka anjeun teh. Hayo dipapaksa kudu dibuktikeun nya. Sugan mah lalaki kalah ka dedag sampena wae. Teu suka alo kami digadabah kahormatan anakku anjeun. Tembal lebih ijo bari ngaciruk-curukna. Bener wangkelang sarua jeung nu jadi alona maneh mah ijo. Memang kuring ngabela nu jadi anak tina perkosaan hiji lalaki setan samodel anjeun. Benar eta teh ka kami ngomong kitu ijo. Teu bener kumaha kari pikir we sing bener ku diri anjeun. Nah bener kalakuan kitu teh atawa hiji kalakuan jahat nu nurut kana pangajak setan iblis marakayangan. Puah, kurang asem saboboko kolotok meong sugan maneh teh baong basangkal. Ka kami nu sakabeh jalma urang dieu pada mika serab mika sieun dihina ku pantar maneh. Nah maneh teh nyaho kana adat kami. Pak Jamal bari melotot. Memang nyaho kana adat anjeun kuring oge. Kumaha cing nyaho teh? Nah atuh maneh nyaho mah daek ngalawan jeung ngahina ka kami, ha? Pak Jamal beki euceuy beungeutna tanda kacida ambekna ka Bi Ijo. Kuring nyaho adat anjeun teh teu sarua jeung manusia. Adat nyetan watekna watek durjana seperti Raja Rahwana. Ka kami nyarita kitu ngarekeun durjana jeung Raja Rahwana, ha? Memang bener lamun lain durjana meureun bener kalakuan teh moal papaksa ka awewe nu teu suka tur lain pamajikanana. Mun sing boga pucus ceuk Bi Ijo teu gedag bulu salamar teu ngarasa sieun sanajan Pak Jamal kakoncara jago nu teu aya layana. Serenteng Pak Jamal nyerenteng cebet nampiring ka Bi Ijo bari dibarengan nyentak. Plak! Binatang, maneh ngalawan, ha? Aduh! Cenah ceuk Bi Ijo ngegebruk nyuh dina palupuh. Pek maneh gara nyarita deui ka kami. Sanajan salaki maneh geus masrakeun ka kami yen si Ati pikeun mayar hutang parena. Ngarti? Kari-kari maneh ngahalang-halang tur alo maneh nyieun peta kabur. Bayar hutang ku maneh ijo. Bi Ijo maksakeun cengkat bari pok nyarita. Soal hutang isuk dibayar, sore dibayar, tapi bayar heula ku anjeun ketesukaan kuring nu lain saeutik. Kahijina alo kuring digadabah rek diperkosa kahormatanana, nepi ka alo kuring dengek leuwih ti kana 10 kali ngoceak. Hayo bayar sagorowok 1 juta perak. Kaduana teu suka geus diunggahan ku anjeun ieu imah kuring tur unggah niat jahat. Hayo bayar satapak 1000 perak ku anjeun. Katiluna kuring teu suka ku anjeun geus ditampiling. Ayeuna bayar ku anjeun ketesukaan kuring nu lobana atawa hargana 1 juta perak. Lamun anjeun teu bisa mayar paminta kuring tina katesukaan kuring, hade ayeuna urang pada indit kanu berwajib. Ngarti Pak Jamal? Ceuk Bi Ijo bari pepeta. Pak Jamal ngahulang satakar kebak ngadenge omongan kitu mah ti Bi Ijo teu sangkaeun bakal dibalikeun kitu ku Bi Ijo. Sakedeung mah Pak Jamal teu bisa ngajawab tapi dasar watak angkara murka Pak Jamal haok deui nyarita bari nyentak. Teu perlu nyarita kitu maneh teh Ijo. Kami teu sudi kudu mayar ka anjeun nu 10 juta tapi ku maneh dengekeun. Sabisa-bisa alo maneh kudu bukti deui di imah maneh jeung tangtu ku kami rek dikawin
moal dipapaksa ngan lamun anak maneh teu dibikeun dikawin ku kami. Rasakeun ulah rek ngarepkeun hirup di alam pawenangan, ngarti? Ceuk Pak Jamal. Kumaha wasanya ari jelema nu teu boga dasar nu bener? Ceuk Bijoh bari muncerang. Wah, ngomong. Pek dipiteskeun deuleu tabung teh ku kami ha. Kitu teh Pak Jamal bari seak cebet. Nyepak garobi Ijoh satarikna. Waktosna kabujeng see pamirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.